Hai, Wilujeng enjing. Wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah, di semester 2 ieu Miss Intan bade ngajelaskeun pangajaran anu kalima nyaeta tentang kaulinan anu mangrupa olahraga. Tah, minggu kamari Miss Intan atau sakedik ngajelaskeun materi pangajaran anu kalima sareng materi anu bade diajarkeun di semester 2. Tah, ayeuna dina video ieu Miss Intan bade ngajelaskeun tentang kaulinan anu mangrupa olahraga. Tah, barudak sadayana langsung wae ditonton videona nya. Oke barudak, ayeuna Miss Intan bade ngajelaskeun pangajaran 5 nyaeta tentang kaulinan jeung olahraga. Tah, kaulinan anu mangrupa olahraga teh diantarana nomor hiji aya ucing sumput. Tah, ucing sumput teh nyaeta kaulinan neangan batur nu nyumput saupama urang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula mere waktu batur nyumput saacan kudu neang kabehanana. Jadi, ucing sumput itu adalah permainan mencari teman, neangan batur nu nyumput. Tah, mencari teman yang bersembunyi kalau kita yang jadi kucing saupama urang anu jadi ucing. Tah, biasana si ucing ieu teh nu jadi ucing ieu teh ngitung heula mere waktu, berhitung, memberikan waktu kepada teman-temannya yang akan bersembunyi sebelum semuanya harus dicari. Tah, anu kadua nyaeta hahayaman. Kaulinan hahayaman teh kaulinan anu merlukeun jelema loba. Saurang aya anu jadi hayam, saurang deui aya anu jadi careuh. Tah, cara mainna nyaeta nguriling nyieun bunderan bari pacekel-cekel. Jadi permainan hahayaman ini memerlukan banyak orang. Satu orang jadi ayam, satu orang lagi jadi careuh. Careuh teh nyaeta musang ya. Atau bisa jadi diganti tidak jadi careuh jadi ucing bisa. Cara main keunana nyaeta nguriling nyieun bunderan, melingkar membuat lingkaran sambil berpegangan tangan ya, jadi bari pacekel-cekel nyieun pager. Tah, engke teh si careuh jeung si hayamna paudag-udag siga kitu. Nomor katilu nyaeta galah. Tah, galah teh nyaeta kaulinan anu merlukeun jalma loba. 2 regu nya paling saeutik teh 8 urang. Carana regu nu hiji jaga dina unggal gurat, regu nu hiji deui main. Tah, jadi permainan galah ini tuh memerlukan banyak orang, menjadi 2 regu, paling sedikit 8 orang atau 6 orang bisa. Tah, engke cara bermainnya itu regu yang satu menjaga di garis yang sudah dibuat. Kemudian regu yang kedua bermain melewati garis tetapi tidak boleh kena seperti itu ya. Tah, anu kaopat nyaeta sondah. Tah, sondah teh nyaeta kaulinan budak awewe. Carana unggal jalma nyekel talawengkar. Talawengkar teh sesemplekan kenteng atau potongan kentengnya terus dialungkeun kana kotak-kotak nu geus disadiakeun. Tah, nu aya talawengkaran teu meunang ditincak. Jadi permainan sondah ini adalah permainan anak perempuan, tapi biasanya ada laki-laki yang memainkannya. Cara bermainnya yaitu setiap orang memegang patahan kenteng ya, memegang potongan kenteng, terus dilemparkan ke kotak-kotak yang sudah dibuat. Nah, yang ada potongan kentengnya tidak boleh diinjak, artinya harus dilewati ya.
Tah anu kalimanya eta engkle teh hampir sami sareng sondah tah. Engkle teh nyaeta kaulinan nu ngagunakeun batu. Cara mainna nyaeta batu disimpen dina tonggong dampal suku. Tuluy engkle-engklean dibawa ka hareup pikeun diadukeun kana batu musuh nu geus dipasang ya. Jadi kaulinan engkle itu adalah permainan yang menggunakan batu. Cara bermainnya itu adalah batu disimpan dina tonggong dampal suku di kaki kita, di atas kaki kita. Tuluy engkle. Nah, terus kita loncat dengan satu kaki. Nah, terus dibawa ke depan si batu nate diadukeun kana batu musuh anu geus dipasang. Siga kitu. Anu kagenep nyaeta kaulinan sorodot gaplok. Tah kaulinan sorodot gaplok mah sarua jeung engkle. Bedana teh sorodot gaplok mah batuna henteu dibawa bari engkle-engklean, tapi dialungkeun ku suku anu disorodotkeun ya. Jadi kaulinan sorodot gaplok mah hampir sama dengan engkle. Bedana teh sorodot gaplok mah batunya tidak dibawa sambil engkle, tapi dialungkeun, dilempar oleh kaki yang disorodotkeun, yang dijatuhkan seperti itu nya. Nah, anak-anak, saat tos Miss Intan ngajelaskeun materi kaulinan anu mangrupa olahraga, tadi aya genep kaulinan, ayeuna Miss Intan bade nyebatkeun harti kecap. Tah nomor hiji nyaeta ucing sumput. Ucing sumput teh nyaeta ngaran kaulinan. Saurang jadi ucing, nu sejena nyumput ya. Jadi ucing sumput itu adalah nama permainan. Satu orang jadi kucing, yang lainnya teman-teman yang lainnya bersembunyi. Anu kadua nyaeta serebet. Serebet teh nyaeta kecap panganteur nuduhkeun lumpat. Jadi serebet itu adalah kata pengantar untuk menunjukkan seseorang sedang berlari. Tah nu katilu nyaeta tunga-tengok. Tunga-tengok teh nyaeta nunjukkeun panenjo ka sababaraha tempat atau aya nu diteangan. Jadi tunga-tengok itu adalah menunjukkan penglihatan ke beberapa tempat atau mencari sesuatu. Tah anu kaopat nyaeta kareret. Kareret teh nyaeta katempo ku juru panon ya. Jadi kareret itu terlihat oleh ujung mata. Tah anu ka 5 pilar. Pilar teh nyaeta tihang tina tembok atau beton. Pilar itu adalah tihang dari tembok atau beton. Anu kagenep nyaeta ajrag-ajragan. Ajrag-ajragan teh nyaeta ajrug-ajrugan bakat tingku atoh. Jadi ajrag-ajragan itu adalah kegirangan karena terlalu senang. Tah anu katujuh ngulincer teh nyaeta lempang kaditu kadieu lantaran aya nu diteang. Jadi ngulincer itu adalah berjalan ke sana kemari karena ada yang dicari. Tuluy anu kadalapan nyaeta meungpeun. Meungpeun teh nyaeta nutupan panon ku leungeun bari peureum. Jadi meungpeun itu adalah menutup mata oleh tangan sambil memejamkan mata. Nomor 8 nyaeta papencar. Papencar teh nyaeta nyebar ka mana-mana. Jadi papencar itu adalah menyebar ke mana-mana. Anu ka-10 nyaeta buni. Buni teh nyaeta teu gampang katenjo atawa kapanggih. Jadi buni itu adalah tidak mudah terlihat atau ketemu karena tertutup, disebutna teh buni. Nu ka-11 nyaeta ngarah. Ngarah teh sami sareng supaya ya. Tah mung sakitu barudak materi anu tiasa didugikeun dina video pembelajaran kali ieu. Mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku urang sadayana nya. Jadi hanya segitu materi yang bisa Miss Intan sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Tah semoga
Video yang sudah Miss Intan buat dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semuanya. Hatur nuhun, wilujeng enjing, dadah.